Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, mancomania baraya aki sadaya tepang dangu denya sareng aki di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda di channel Tepas Sunda. Masih neraskeun hanca nu katunda nyaeta jejer carios Jawara Pedang Dewa karangan Wadadang H bagian anu ka-60 ayeuna teh. Kumaha damang sadayana, alhamdulillahnya upami daramang mah tetep dipaparinan kesehatan lahir sinareng batina, dipaparinan kajembaran manah sareng imana, oge dilancarkeun sagala urusanana sarta kahontal sadaya cita-cita sapaneja munggu Allah Ta'ala, amin ya robbal alamin. Wilujeng mapag tahun anyar wilujeng tahun barunya ayeuna teh sakedap deui panginten mung 3-4 jam deui nya. Wilujeng kasadayana anu utamina kangge kaum remako oge kaum dangu sadayana ulah di wilahnya kum sadayana wilujeng mapag tahun anyar wilujeng tahun baru we kitu pang nama ninca ka tahun 2022 nya tahun urang mah saleresna tahun Sunda upami masih dianggo mah nya, tapi tos teu aya nu apal. Saterasna oge aya tahun Islam anu urang teh 1 Muharram nya perantos kalangkung. Ayeuna tahun umum ya mah sadunya nya margi sadayana nganggo Masehi. Etangan di komputer, etangan dina akte, etangan dina tanggal, dina KTP, SIM sareng sajabana. Nganggona sadunia ieu nganggo tahun Masehi. Gitu panginten. Janten tahun teh aya nu awan sadayana ge ciptaan jalmi anu dipaparinan naon dipaparinan kamuliaan ku Gusti Allah nyaeta tina akalna. Janten sadaya tahun eta damelan akal atau napi hasil tina olah akal manusanya jalmi. Estuning sadayana oge ti Allah kapinteranana akalna oge kawan sadayana dipaparinan ku Allah gitu. Janten teu anu awan ulah sok diadu-adukeun, ulah sok diawun-awunkeun kumargi engkena bakal ngarengatkeun bebarayaan, ngarengatkeun silaturahmi. Anu parantos langkung bilih aki lepat saurnya seueur cariosan anu nyigeung kana mana hatana pitina nyandakeun acara dongeng teh seueur pisan kalepatan kahilapan maklum jalmi namina tara luput tina kalelepatan. Nyuhunkeun diapunten saageng-agengna sing diikhlaskeun nya. Mugia urang sadaya tetep tiasa sasarengan ngamumule seni budaya dongeng Sunda supados kapayuna tetap nanjer, tetap ayanya, ente dugi ka tilem, ente dugi ka istilahna kaserednya ku budaya-budaya dengan anu ayeuna teh mahabu pisan lebet ka negara urangnya. Anu tacan subscribe mangga di subscribe wae teh acan komen mangga di komen we di serat atensina tanapi skindun-kindun salamna insyaallah ku aki baris di awaskeun didugikeun salam-salamna nya. Mika tineung ya makana acara kapungkur upami hoyong atensi teh nya tebi ka meser kapungkur mah kindun-kindun salam ge. Panginten kitu we heula ayeuna mah urang teraskeun dongengna nya. Pados teh nyangkolong kana waktos mangga parsamakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana. Jawara Pedang Dewa bagian 64 Perung.
Sanjaya satekah pola salto sababaraha kali bari ngaluarkeun ilmu ngahampangkeun awakna supaya bisa tepi ka lamping jungkrang batu. Ngan jakal manehna kaburu ragrag kahanap sabab ngaclengna teh jauh ke tengah-tengah jungkrang, jadi rada hese pikeun tepi ka lamping batu. Sanjaya ukur bisa ngadeketkeun dirina ka lamping batu, tapi leungeun sarta sukuna teu bisa nepi kana lamping. Kaburu ragrag kahanap, kalayang awak Sanjaya ngalayang ragrag tarik kahanap. Poe ieu sigana poe ajal aing teh. Pileuyan alam dunya. Wulan akang dongkap. Ceuk Sanjaya ngagerantes dina hatena teuing kunaon dirina ngadadak inget ka Wulansari anu geus tilar dunya. Sanjaya meureumkeun panonna dirina geus pasrah sumrah kana nasibna lamun kudu ajal di dasar jungkrang. Tapi jodoh pati bagja cilaka, lain kagungan manusia anu nangtukeun eta sadaya ukur Gusti Allah anu maha suci anu maha kawasa. Dina kaayaan awak Sanjaya nyirorot tarik ka dasar jungkrang anu dipinuhan ku batu-batu naronjol sarta sarekeut, ngadadak sir syut aya tali hideung anu ngabeulit kana awakna Sanjaya. Sanjaya ngarasakeun awakna jadi ngambang ngalayang, saterusna mah mumbul tarik ka luhur ku sabab tali hideung aya anu nganyedkeun ti luhur. Lalaunan awak Sanjaya ngalayang turun di hiji panto guha. Sakali kenyed tali anu meulit awak Sanjaya teh langsung udar. Harita Sanjaya nangtung beungeutna pias sabab masih dipinuhan rasa kareuwas. Di hareupeun Sanjaya saurang wanoja geulis make baju biru nangtung bari imut leungeun katuhuna nguntel tali hideung anu bieu dipake nulungan jawara pedang dewa. Eta wanoja teh tayalian dia megantini alias salapan biru. Sawaktu Sanjaya maceleng ka jero jungkrang, dia megantini gancang milu ngagajleng nuturkeun ka Sanjaya. Dia megantini anu memang timimiti ge milih eta tempat pikeun panyumputan dirina jeung Sanjaya tina uberan udagana pasukan kerajaan Pajajaran. Pimpinana Senopati Tunggul Wisesa anu hayang ngarebut kitab Pancasayuti tina leungeunna Sanjaya apal pisan kana seluk-belukna eta jungkrang, sabab salila mang bulan-bulan dirina jadi murid Ki Munding Saksana nya salila eta dirina cicing didinya, dirina pulang anting kaluar asup ka eta jungkrang ngagunakeun tali hideung tina warisan ti guruna Ki Munding Saksana. Jadi teu hese pikeun dia nyalametkeun dirina oge nyalametkeun Sanjaya. Bari dirina ngalayang ka handap dia teh ngaluarkeun tali hideungna. Saterusna siut rat tungtung tali teh meulit kana batu gede nu aya di jero guha tempatna Ki Munding Saksana ngalatih dirina salila ieu. Dia megantini salto 2 kali, salto barinya kelan tali hideung. Salapan biru geus bisa nangtung dina panto guha. Gancang tali teh dikenyedkeun belitan tali udar leupas tina batu gede. Dia ngilikan ka handap. Nyata ka handap jungkrang katingali. Awak Sanjaya keur ngalayang ragrag ka dasar jungkrang.
gancang dia megan tini nyalurkeun tenaga jero kana tali hideung. Sakali digerakkeun ge tali hideung teh ngablesat ngudag ka Sanjaya. Nya saterusna mangabeulit awak Sanjaya. Sakali kanyed awak Sanjaya mumbul ka luhur satuluyna bisa nangtung ajeg di hareupeun dirina. Hatur nuhun dia parantos nyalametkeun nyawa akang. Cek Sanjaya bari neuteup ka dia megan tini. Rep dua pasang panon antrep pateuteup deui. Cara harita sawaktu di pulau mayit, sawaktu Sanjaya newak cangkeng dia megan tini serta didorongkeun kana pancuran teh. Cara harita sawaktu dia ditulungan ku Sanjaya, sawaktu rek ditandasa ku Dewi Rebab Kancana. Cara harita sawaktu dia buligir teu make nanaon di guha leuweung kiduleun Cianjur, sawaktu dia megan tini rek digadabah kahormatanana ku Widura alias Pangeran Samagaha. Rada lila dia jeung Sanjaya silih teuteup, sanajan taya basa anu kadal, tapi batina mah galecok cacarita. Pakait rasa hamo bisa dipunggah, hamo bisa dipungkir, sanajan nya Sanjaya masih ngajaga jarak sarta hatena sabab ingetanana anu masih manteng ka Wulan Sari. Luk dia megan tini ngeluk tungkul kaciri pipina anu bodas teh semu bareube. Teu kedah ngahun-nuhunkeun ka dia mah Kang. Dia masih seueur kahutangan nyawa ku akang teh. Akang mah pantos sababaraha kali nyalametkeun dia teh. Aduh, Sanjaya ngadadak ngaduh humaregung. Akang teu kunaon-naon Kang? Cek dia bari gancang nyangkeh Sanjaya anu ngadaligdeug. Katempo rasa hariwang kagambar jelas dina paromana dia megan tini. Henteu ukur ngajenghak ieu panah anu dina tak-tak. Walon Sanjaya bari muringis. Hayu atuh reureuh heula Kang dilebetnya, sakantenan urang ubaran tatu akangna. Sanjaya disangkeh lalaunan dibawa ka jero guha. Satuluyna mah digolerkeun dina batu lempar anu aya di tengah guha. Baju Sanjaya pelebah tak-tak teh disoehkeun ku dia megan tini. Urang cabut we nya panahna nya Kang. Nya mangga. Teu anta parah deui bret panah dicabut tina tak-tak Sanjaya. Aduh, Sanjaya ngagero bakat kurewas jeung nyeri. Leungeun katuhuna teu kahaja narik cangkengna dia megan tini anu keur dongko di sagigireun dirina. Atuh awak dia megan tini teh jadi nindihan dadana Sanjaya. Beungeutna paadu jeung Sanjaya, bibirna paantel jeung bibir lalaki kasep anu salila ieu dipikadeudeuh ku salapan biru. Dia megan tini meuremkeun panonna, sedangkeun Sanjaya nyium dia megan tini pinuh ku perasaan. Tapi Sanjaya kaburu inget kana Purwadaksina. Manehna ngahudangkeun dia megan tini anu masih meuremkeun panonna. Hapunten akang dia, hapunten nya, teu sapantesna akang kurang ajar sapertos ieu. Hapunten dia, cek Sanjaya menta hampura ka dia megan tini. Sanjaya tuluy diuk dina sisi batu, sedangkeun dia megan tini gancang notok tak-tak Sanjaya pikeun ngeureunkeun getih anu kaluar tina tatu tapak panah teh. Dia ngaluarkeun pel warna hideung jeung pel warna bodas tina saku bajuna. Dua pel langsung digayem ku dia megan tini tuluy dibalurkeun kana tatu dina tak-takna Sanjaya. Karasa panas sarta perih ku Sanjaya. Tapi lila-lila marubah jadi karasa tiis. Rasa perih
sarta linu lalaunan sirna. Dia oge ngabalurkeun obat kana tatu dina pingping kenca katuna Sanjaya. Sabenerna mah Sanjaya ge bisa ngubaran dirina, sabab manehna ge makal ubar sarta mibanda kujang Uray Emas anu bisa ngubaran tatu sarta ngamusnahkeun racun. Ngan bae Sanjaya teh hayang apal, tapi ka mana kanyaana eta wanoja ka dirina. Teu ieu obat Kang, cek dia bari ngasongkeun pel baruleud warna hideung ka Sanjaya. Panonna teu wani neuteup ka panon Sanjaya. Naon ieu teh? Ubar Kang supados akang enggal damang. Keke, ieu teh ubar ti saha? Ti guru dia Ki Munding Saksana. Akang rada curiga ieu teh. Curiga kumaha ari akang? Ki Munding Saksana mah sok nyieun ubar teh anu aneh-aneh. Tinggal itu bentukna ge baruleud bari harideung deui. Curiga akang mah. Curiga kumaha ari akang? Curiga lamun ieu ubar teh dijieun tina tai domba. Tinggal itu mani mirip atuh da. Sanjaya ngahaja ngabojek supaya dia henteu kagok ka dirina. Akang mah aya-aya wae enggal diteureuy eta ubarna Kang, cek dia bari ngadeukeutkeun pel dina ramona kana baham Sanjaya. Sanjaya teu daek nampanan manehna ukurnya langapkeun bahamna, atuh pel teh dihuapkeun ku dia kana baham Sanjaya. Sakedapnya Kang. Bade ka mana dia teh? Ulah ninggalkeun akang Ke kumaha akang? Akang mapan tiasa keluar ti guha nyalira. Henteu ka mana-mana dia mah. Mung bade ngalamanuk kangge mam akang. Walon salapan biru bari tuluy ngalengkah ka panto guha. Saterusna dia megantini ngaluarkeun deui tali hideungna. Di panto guha dia megantini culang cileung. Tuluy tetanggahan keur kitu. Kadenge sora manuk leuweung anu hiber ngaliwat ka hareupeun guha. Sakilat dia teh ngenyedkeun tali hideungna. Wut ret. Kadenge sora manuk anu ngagalaprak. Dia ngenyedkeun talina, manuk leuweung sagede hayam jajanggarna kabeulit ku tungtung tali hideung. Manuk teh gancang dipencit sarta dibersihan buluna. Geus bersih mah dijingjing asup ka jero guha. Bade di imam atah-atah eta teh dia? Tanya Sanjaya. Nah Kang bet nyangki ieu manuk bakal di imam atah-atah. Apan Ki Munding Saksana mah sok ngadaharan manuk atah-atah dia. Nyamikeun dia sareng abah gurunya akang mah. Abah guru mah emang nya sok ngerekeban manuk atah-atah, tapi henteu dia mah Kang. Cek dia megantini bari imut deui ngagelenyu kaciri kempot dina pipina nambah nyari kana serina. Nya bisi we pan biasana murid mah kumaha guruna. Ari dia diajar tiupan angin bangke henteu. Pasti namanya diajarnya eta jurus tiupan angin bangke ning gaduhna Ki Munding Saksana. Nya diajar ku naon kitu Kang? Henteu kumaha ari akang? Henteu teu kunaon-naon. Nganukur naros. Har itu geuning nu teu damang teh pika sabeleunnya. Akang mah pasti nyangki dia teh napasna bau bangkenya. Henteu. Akang
ente nyarios gitu pan. Ah bohong, abah guru mah angin tiupanana bau bangke. Kumargi unggal dinten ngamaman bae bangke sato, bangke manuk, bangke lalai naon wae bari atah-atah. Dia mah henteu tukang, dia mah ngamamna ge ieu ye. Leungeun dia meganti ningu siwel kana saku bajuna. Tuluy ngasongkeun sababaraha kembang malati ka Sanjaya. Sanjaya ukur mesem. Akang teu percantennya. Percanten. Cek Sanjaya padahal na jero hatena mah Sanjaya teh cangcaya. Dia megantini masang jurus ngadadak jurus tiupan angin bangke. Tuluy niup kana arah beungeut Sanjaya. Angin nebak tepati tarik, da puguh lain rek nyilakakeun. Angin nebak kana beungeut Sanjaya, bauna teh seungit kembang malati. Henteu bau bangke. Tapi tetep karasana mah sarua matak lieur sarta leneng kana sirah. Nya geuning seungit kembang malatinya. Aduh, ngan bae aneh ya. Biasana mah malati teh matak seger, ieu mah matak mabok ya, lieur kana sirah. Aduh, Sanjaya ngagurubug sabab cangkengna diciwit ku salapan biru. Ih, galak geuning dia teh nya. Wios bunga nu gering nage pika sebeleun. Walon dia beri jebi. Hate Sanjaya teh asa kahibur kusikepna dia megantini. Salian tigelis rupana dia teh perhatian sarta katampo nyaaheun ka dirina. Dia ngaleos kana hawu batu nu aya di pojok guha. Didinya geus sadia batu paneker sarta suluh-suluh garing tina dahan-dahan tatangkalan anu heubeul dikumpulkeun ku dirina. Sanggeus mirun seuneu dia meuleum manuk leuweung anu tadi geus meunang ngabersihan teh. Teu lila saeusi guha ge geus dipinuhan ku seungitna beuleum manuk. Geus aya samingguna Sanjaya jeung dia megantini babarengan cicing di jero guha di lamping jungkrang batu. Tatu Sanjaya geus cager sabab dia poe ge dirawat talaten ku dia megantini. Harita teh Sanjaya jeung dia diuk pahareup-hareup bari ngalobro. Kang, kenging dia tumaros Kang. Mangga bade tumaros naon gitu. Dupi bojo akang teh leres perantos ngantunkeun. Leres dia. Bojo akang teh perantos ngantunkeun tahun kamari. Walon Sanjaya. Akang teh nyobian milari gentosna Kang. Sanjaya sakedepan mah jempe. Panona neuteup kaluar guha ngaliwatan panto guha. Kawas anu keur jauh paninengan. Akang teh sieun. Teu tiasa ngajagi istri akang sapertos harita akang gagal ngajagi Wulansari. Saterasna akang teh masih gaduh masalah anu teu acan rengse. Walon Sanjaya terus ngarahuh. Siga nu hayang miceun bang baluh berat dina batina. Ingetanana kumalayang ka Kumala Dewi sarta anakna anu meureun mah haina teh geus rada gede sabab geus aya kana 4 taunna can papanggih deui. Akang teh salaresna gaduh masalah sareng saha kitu. Masalah naon Kang? Punten ieu ge upami diah teh kumawan tuntumaros. Sanjaya narik napas panjang. Tadina mah Sanjaya teh teu hayang terus terang nyaritakeun ngeunaan masalah pribadina ka diah megantini. Tapi kusabab ningali diah anu sakitu bageurna sarta talatena ngurusan dirina, teuing kunaon Sanjaya teh jadi ngarasa deukeut. Antuk nama pok Sanjaya nyarita. Akang teh kapungkur gaduh sobat.
namina teh Kumala Dewi. Aya musibah anu tumiba ka kami duaan. Kieu caritana. Darak-dak barabat Sanjaya nyaritakeun sakabeh kajadian anu tumiba ka dirina jeung Kumala Dewi. Tapi ka panungtung Kumala Dewi sumpah yen hiji waktu anak kandungna nu bakal datang bakal nandasa ka dirina. Kitu tah dia. Akang teh lain lalaki bener, sabab ingkar janji oge nganyari hatena Kumala Dewi. Cek Sanjaya bari katempo ngalimba. Pamirsa sadayana nu palai terang kana jujutan kumaha kajadian Kumala Dewi sareng Sanjaya tiasa di Bandungan dina lalakon Jawara Gunung Galunggung anu parantos tamatnya diguar di channel Tepas Sunda. Kantun dibukaan we dina playlistnya atau napi dina video. Upami kitu mah akang teh kedah enggal-enggal Kang. Milarian Kumala Dewi Kang. Hawatos. Cek dia megantini aya anu nyangkrung ngadadak dina jero panonna. Akang teh kedah kumaha atuh dia. Tepangan Kumala Dewi nyuhunkeun dihapunten. Teras tikah Kang. Bari ngucap tikah. Hate dia megantini mah peupeus pikeun kadua kalina. Baheula hatena peupeus sawaktu nyaho yen Sanjaya teh geus boga pamajikan. Ayeuna sanggeus hareupan datang nembongan. Sanggeus harepan datang nembongan teh sanggeus lalaki anu diberikan cinta na katamponan dan dedeh ka dirina. Dia megantini kudu ngiklaskeun Sanjaya pikeun Kumala Dewi. Kusabab Sanjaya kudu nebus kasalahanana ka Kumala Dewi sarta ka anakna. Teu karasa aya cimata anu nyakcelak tina kongkolak panon dia megantini. Dia gancang nyusut ku leungeunna sangkan teu katempo ku Sanjaya. Budak mah pasti diurus ku akang teh. Tapi lamun kudu nikah ka Kumala Dewi mah da terus terang akang teh henteu cinta ka Kumala Dewi teh dia. Dia megantini imut. Kang, akang mah pameget sanes istri Kang. Sanajan tos duda oge akang mah masih tiasa milarian gadis anu sanesna. Teras pameget mah kenging gaduh istri langkung ti hiji. Tapi Kumala Dewi anjeunna mah istri. Lalaki mana anu kersaeun nampi Kumala Dewi anu nyandak putra bari teu aya bapana. Pangorbanan Kumala Dewi kalintang ageungna Kang. Ngandung putra akang, ngalahirkeunana, ngurusan salami ieu. Ngadidikna, bari ngorbankeun namina kahormatanana jadi hinaan batur. Sabab gaduh putra teu aya bapaan. Lamun cenah Kumala Dewi ukur mentingkeun dirina. Sigana bae anak akang teh tos digugurkeun ti masih keneh alit kandunganana Kang. Teu kudu hese capek ngagegendol sarta ngurusan. Anjeunna teh ngorbankeun sagalana demi akang sareng putra akang. Nah akang saurang jawara hebat pilih tanding anu dipika ajrih ku sasama, dipika gimir ku para musuh. Teu mampu pikeun ngorbankeun hate
pikeun masihan kebagjaan ka saurang wanoja anu tulus ikhlas mika cinta sarta mika nyaah ka diri akang. Sedengkeun geuning pikeun diri abdi bae oge anu lain sasahana akang. Akang teh ridho tepi kananonkeun nyawa pikeun nyalametkeun diri abdi. Sanjaya ngahuleng ngadenge sakabeh caritaan dia megantini. Dina kayan kitu corelat gajleng dina panto guha aya nu ngacorelat asup ka jero guha. Eta lalaki teh make dudukui sama bajuna teh digancingkeun dina palebah dadana ngaliglak. Da puguh kancingna cara roplok. Dina tak-tak katuhuna nyampai rancatan tanggungan bajigur. Nah, raos nama bobogohan teh bari jajan bajigur. aya katimu serawan, sepan cau, sepan hui, sepan dangner, dah aya caneprot, raos kira. Pohara pamirsa. Kudongkapna tukang bajigur orang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Hatur nuhun sadayana parantos manco. Hapunten rada balideg aki teh. Kahujanan deui wae nya. Maklum. Mabari emplu ari tos sepuh mah nya. Hatur nuhun ka sadayana parantos satya manco satya ngabandungan oge ngarojong ka dongeng aki. Panginten mung tiasa medar ieu hungkul ya. Ke Jawara pedang dewa hungkul si belong tetiasa kapedar kumargi seur sema hakina geuning manya ku aki di kantun-kantun bae nya. Hapunten sadayana enjing urang teraskeun deui. Ayeuna mah urang pedar heula nyaeta salam mancomaniana nya. Aya saha we nu parantos dongkap. Aya Teteh Rokayah 143 alhamdulillah Cianjur Mekah selalu hadir manco aki hatur nuhun lope ngade hatur nuhun Teh Rokayah alias Teteh El Hatman 143. Aya Kang Komarde assalamualaikum sampurasun waalaikumsalam rampes bagi aki mugi aki oge manco mania dalamang sadayana amin. Sinar hideung ngajian mega mendungan dikeluarkeun ku Randu Ireng ngadius muru ka Sanjaya. Sanjaya mapag wajian tenggelan salju geni blesat prai dua sinar diadu. Sinar bodas langsung mangprung nemrag kana Randu Ireng siut wus Senopati tunggul wisesan nempo Sanjaya bongo gancang manehna ngadorongkeun dampaleungeun ka tuhuna ngaluarkeun ajian ku Barja Bayu. Sarawu angin ngadius neungar awak Sanjaya. Sanjaya ngoceak awakna mental ke arah jurang anu lungkawing. Nempo galagat kitu blesat tukang bajigur muru ka hareupeun Senopati tunggul wisesa manehna ngacungkeun kartu remi. Hei, palanggaran euy, anjeun curang ngabongohan. Awas dihukum 1 tahun, moal diperankeun dina dongeng. Ke tahun 2022 dibawaan deui cenah. Nya da enjingnya. Pohara Kang Komar ya. Kang Dedara tunun jempolna Kang Darso Hermawan assalamualaikum waalaikumsalam aki Darso Hermawan Subang Purwodadi hadir manco tras mudah-mudahan aki jeung sarehat dina taun anyar urang Sunda peparinan kebarokahan amin amin ya rabbal alamin. Salam ka sadayana manco mania hapunten bilih aya kelepatan sareng kahilapan cenah mudah-mudahan sing sarehat amin amin ya rabbal alamin. Hidup Sanjaya Kang Anjar Wibawa, Kang Ipai, waduh, eta dia cenah menicunihin, eta kana kantong menyan, kana kantong semarnya. Kang Ate Praisa, Sampurasun, Ki Pastir Mancotra, alhamdulillah kita Pancasayuti kenging kepenekat urang Balarea, sumuhun. Dumaris Gultom, Riau Manco, atuh nuhun orang Riau. Ngadangkeun dongeng teh janten inget keur budaki, nalika di lembur pamige sore cenah. Sok ngadangukeun acara radio ti Cirebon dongeng Namang Asri atau Napi Mang Jaya sumuhun leres pisan kitu kapungkur mah hiburanana nya aki oge kitu Teh Irma Rahmawati hadir aki sumuhun atuh nuhun aya Rahmawati atos manco ye ki sumuhun atuh nuhun Teteh Nuraini Silvina Dewi alhamdulillah hadir aki mugi aki nasihat selalu aya dina lindungan Allah taala amin amin DBS Bali manco mania prung sumuhun aya Teh Wiwin alhamdulillah siap manco atuh nuhun ki wilujeng enjing sumuhun aya Teteh Erntin Kartini manco tras aki nuhun Bandung hatur nuhun
Hayat Teteh Yeni Rustini Bekasi hadir sanajan pedang nobros kana pejit cenah upami teu acan kana waktuna mah pasti salamat. Kitu oge Sanjaya 13 ka jurang batu anu sakitu rong kaesna pasti ditang tayungan. Mugi Kang Komar, Kang Didin Darmawan, Kang Dadang Sudrajat sareng Abah Mus tiasa nyelametkeun Sanjaya. Da abdi mah apal opat jawara ti pasukan Mancomania teh gaduh ajian ngabendung cai hujan. Cipruy. Kang Ubaidillah hatur nuhun hadirna. Teteh Mutiawan oge hatur nuhun hadirna. Kang Ari Sutrisna alhamdulillah mancona. Kang Prabu Arjuna oge nyaksini Tras Sanjaya hatur nuhun. Kang Ade Goler hatur nuhun jempolna. Kang Yaya Subrata nuhun kisami-sami. Kang Agus Sumantri mendeko JPD sauna. Salam kaneng Diah Megantini salapan biru ti abi Jawara Dodoa Garut. Eta hebat Jawara Dodoa Garut. Jurusna comot dodol. Kang Agus Sumantri hatur nuhun. Kang Agus kasepuhan di channel Aki mah Margiti pertama Aki Medar tos manco. Teh Intan Ramadhani Sanjaya mantap ki hatur nuhun. Teteh Linda Imut oge sami ya ti Bandung makin seru Sanjaya pogot manco. Teteh Dokter Yolinda Belia hadir pogot Kang Sanjaya mantap. FRP 76 asik Sanjaya bebarengan deui jeung Diah Megantini. Dukunglah Sanjaya ka salapan biru mah ada pendukung 9 biru ya. Setia Budi Manco Baraya Mania Balad Aki jangan lupa ngopi bari bawa bajigun ngarah cenghar. Dul Paisi Mandiri hadir ki teu naon-naon sanajan Dewi maut-maut oge nu penting mah seueur nu gareulis Setia Manco dina dongeng Aki antara Anita Parel. Di antarana cenah Teteh Anita Parel. Teh Lia Ayu Wulandari Bawel hadir Manco ki. Teteh Tami Panliha hatur nuhun mugi Aki sing sehat amin. Kang Didin Darmawan alhamdulillah hatur nuhun ki. Sawangan Depok Manco Tras sehat walafiat ki hatur nuhun amin. Kang Dudung Ancol Manco Tras hatur nuhun. Kang Dadang Sudrajat alhamdulillah antamani Bandung tiasa Manco Tras bakto sareng jajab doa kanggo Aki sareng Mancomania mugi tetep sehat walafiat sadayana. Oga dipaparinan kenikmatan Allah Ta'ala sareng tinekanan pamaksadan dina mayunan tahun 2002 Masehi. Manawi Aki teu kabotan sareng teu kawagal ku pamunut simkuring abdi bade nyuhunkeun nomor HP Aki boh bilih sakali-kali aya kaperyogian sacara pribadi ka Aki. Punten sateu acana boh bilih ngawagal sanes kinten baktos. Nomor Aki teh 0815 7436 748 hiji. Udan teh udan hadir Aki. Muhammad Muklis alhamdulillah Bogor Manco Tras ki nuhun pisan. Rahmat Hidayat siap hadir ki hatur nuhun. Kang Ujang Munawar mantap ki salam bajigur mania hatur nuhun. Kang Andramod kudu unggul cenah Sanjaya ki ngarah semangat mancona. Clash of Clan Bah Rahmat 17 pami Sanjaya nikah sareng salapan biru atanapi sareng Abah. Sumuhun. Kumaha Abah siap sareng Abah teu nanaon Aki mah ridho. Tenang we bah didukung. Teh Lela Sukaisi Manco deui ki salam kawilujengan sumun. Kang Asep Suherman Bekasi hadir waalaikumsalam alhamdulillah amin. Tos menar deui carios JPD-na Aki mewah kru mugi dipaparian kesehatan amin. Teu karaos cenah caur Abah Rahmat ya dugi taun enggal yuswa teh ngirangan pon kitu deui onderdil nu aya dina badan tos selalu pasan. Rambut gentos warna kumaha dupi Aki sami-sami bararodas. Seur ieu seur teuing ameng dina luhureun di handapeun tanggal jamu. Almer hatur nuhun jempolna. Kang Agus Setiawan rampe siap Manco deui. Hidup Sanjaya insyaallah bebeneran pasti tiasa ngabasmi kejahatan. Hatur nuhun. Salam sehat kanggo Aki saparakanca amin. Kang Sena Edi Ruhiana Jawara kancing coplok tegaduh hajian sirep kitu ki dugi kaki dagar ge taluk ngun eleh Aki ge. Kang Jaya Sumpena ti Jakarta Timur mudah-mudahan Aki tetap sehat amin. Kang Tedi Rahmat waalaikumsalam kadung masih Manco sumun. Aya Kang Dede Supriyatna Mangkubumi Tasik Perantos Manco sumun. Kang Nugrah Bewok assalamualaikum waalaikumsalam Manco ki mugi Aki sehat walafiat oge keluarga sadayana amin amin. Kang Undaka Panyawangan waalaikumsalam alhamdulillah numpis bage rambeski sing daramang sarehat sadayana amin. Panang rizkina tebi balaina gampil urusanana amin. Biur Sanjaya sapan biru ngajorelat. Ipan Obyag hadir. Kang Omen Cilengsi absen.
Teteh Hanita Parel oge aya kumaha nasibna Neng Megannya sareng Sanjaya pasti nama salamat da peran utama. Salamat tenang aya Aki. Ku Aki disalamatkeun. Sina bobogohan. Poharanya. Kang Dodi Wiguna alhamdulillah hatur nuhun bajiguna tos donggap siap mancoki mugia sehat satrasna sakula wargi sareng manco mania. Amin amin ya rabbal alamin. Teteh Resti Multijayanti hadir, Teteh Iis Yuliani oge manco atur nuhun Kang Agus Lega Laksana oge sim kuring hadir sauna teh oleh manco teras salam bakto atur nuhun pisan aki sami-sami Kang Agus. Kang Asep Kurniawan oge Assalamualaikum waalaikumsalam hadir manco mania. Duh so emut ka Mang Barna kapungkur pami adongeng waraas mugia aki cing disehatkeun salamin amin amin atur nuhun. Kang Dani Sujata alhamdulillah besa kedik yang sip ngampar Kang aya di kacaca. Assalamualaikum waalaikumsalam Aki Pedang Dewa aya lanjutan nanti aya salam ti Sukabumi Tegal nyampai nyomplong dua sumuhun sami-sami aya tenang wae seur keneh lalakon Sanjaya mah. Kang Hendi Rustani salam rampeski sehat ras didugikeun salam katang ka Kang Tajudin Pijit salam manco ye wayah kieu Burangrang Kota Sumedang. Ade Sukarna Kang Ade di Bandung manco. Kang Haji Wahyudin oge manco sauna Kang Lalam aja sami manco. Kang Etobri alhamdulillah Pasuruan Satya manco mania. Kang Ahmad Pepen wilujeng tahun baru sadayana khusus Kang Waki mugia sehat walafiat lahir sinareng batin amin. Kang Ali Alun alhamdulillah medar deui cenah dongeng na manco Cilegedeg. Kaira Firmansa Kiku Mahadamang mugi-mugi aki sing sehat salamina kitu manco mania sing sehat digampilkeun rezekina. Pak Oristea ti Sukabumi Pangleseran Iblis Centil tos maut digentosku Dewi Rebab hatur nuhun ki sami-sami. Kang Udang Syarif oge aya manco sauna hatur nuhun sami-sami. Anu panungtung aya Kang Aat anu ngajempolan hatur nuhun pisan. Sakitu anu kapihatur akina panginten amit mundur heula. Wilujeng tahun engalnya mugia sadayana tambih rizkina tambih bagerna tambih jodona tambih berkahna nya amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warmios cag hanca.